Unur-unuran minta uyah sabatok. Unur-unuran minta uyah sabatok. Anu nya? Ayaan euy. What? Kata kenaon? Ieu mah unur-unur ke dibere uyah sabatok. Ah, maknya unur-unur bijir uyah. Heeh. Di kumaha? Kita di koeran engke mere uyah coba sabatok. Wah, anu bener itu. Heeh. Wah, bener euy. Urangnya jangan campuran es teh boga ieu ya, boga uyah. Emang es pakai uyah? Heeh. Coba kumaha ngaranna teh? Oke, we koeran. Oh. Bari nyanyi unur-unuran minta uyah sabatok Oh. gitu. Unuran Minta uyah. menta uyah sabatok. Eueuh bijil. Eueuh bijil. Aduh, eueuh bijil. Eueuh hanjang euy. Heeh, saya mah. Unuran menta uyah sabatok Saki Ahmad. Hok atuh gera bijil cik gera bijil ujang Eueuhnya mana itu unur-unuran Jang? minta Eueuhan. uyah sabatok. eueuh hanjang Heeh. unuran menta uyah sabatok Unur-unur Bang. Mang. hayang uyah teu hayang uyah teu Uyah, Heeh. tina naon uyah? tina unur-unur bijil sok cobaan Unur-unur bisa mere uyah. heeh sok cobaan ku amang sok Sok. Nah, kumaha coba? Di koeran. Ieu we, Di koeran. Heeh. Nu kumaha coba liangna? sok paling lagu Udah klok, udah klok. Kumaha ngalaguna kumaha? sok jang wajan Unur-unuran minta uyah sabatok gitu. Unur-unuran menta uyah sabatok. iya Unur-unuran menta uyah sabatok. Encan bijil-bijil uyahna. Sing sabar. sabatok sabatok Bijil uyahna ge kumaha ieu teh? Lu sabar cenah mah. Kumaha itu unur-unur teh can mere wae uyah teh ning pan amang teu buka uyah ieu jang eta jam masak ya. Teuing atuh urang can meunang ya. Unur-unuran minta uyah sabatok. Unur-unuran Nah, dia minta cobaan ya. uyah sabatok. Aing teh bijil-bijil uyah na ge kumaha teh? Coba pinah yang nanu ieu. Tuhannya mah ngabohong sugannya. Unur-unuran minta uyah sabatok. Yang teh bijil-bijil ning unur-unur na ge uyah na ge eueuh ning. Heeh. Aing mah kumaha ieu? Si Amang itu ke mana? Jamang nu mana nu ieu? Anu si Amang tukang es nih. Tukang es. Heeh. Tukang es masuk keliling lain. Heeh. Wah, goblok teh aing teh pan kereneangan jelema eta. Ya aing mah jadi pipiluan ngala uyah. Tina unur-unur ieu mah. Bieu ka mana lumpat bieu? Kali itu ciga mah. Ku aing udah pernah ninggang ka amang ku jamu. Aduh. Ka mana lumpat bieu? Break ka kali itu buru bisi keberuling. Budak goblok eta budak eta tukang es eta. Jugong break atuh ganyan. Amang rek ka dihelang udah gelanya. Sok. Unur-unuran minta uyah sabatok. Aya anu ieu teh tadi menang. Tuhan imah euy. Mending balik ari eueuhan ke mah. Uyah teu meunang kalau tor nu aya. alhamdulillah Gusti sampean ayeuna mah rada cerah nih eta kunaon mang tos di mana Gan. Sampai kan dia. kota hayang kitu cobi mang ka dieu mang ih tos di mana tuh teh Kenapa kan? alhamdulillah sehat kan Alhamdulillah. alhamdulillah itu di mana Bingung, dia udah bae. dia udah usaha itu Mang Saun emang aya namina Mang Saun Duh, ka Mang Saun cenah jagona eta mah ieu silap. oh eta mah Mang Sawi Oh, Mang Sawi. Abi Mang Saun. nih sada Mang Saun nah eta nah di udah ku Mang Sawi Nuhun, dia udah gue ke Mang Sawi teh abdi teh. nya gaduh masalah naon di udah ku Iya Mang Sawi kan, abdi teh euy salam can bari setor. Pas ngalieu kaluhur jamu nah, situ jamu teh bodas asap nyaah. Jamu teh nu abdi tangkal teh mentak abdi naik kaluhur. Keterang aya jalan di handap. ras kumaha eta Katinggang sampean aku abdi. aduh
Ai sageng kumaha jamuna. Jamu itu dengan kieu jamu nama alit. Tapi amakna teh dugi ka wayah kiwari. Nuhun. Aduh ngarian abdi wae tah kedah kumaha gan. Supados ulah ngarian abdi wae gitu. Tiga nama dari Mang Sawi mah pan anjeunna teh pan jago jawara kitu nya. Nuhun. Jagoan ongkoh di pas nage saeutik keuna hotel oge bisa kasine saeutik oge sok pasti ngarahna teh sok panjang gitu. Eta teh jawaranya. Jawara saurna teh. Nah, gan di luhur jamu teh katakis jeung ku Mang Sawinya. Keur balangah we meureun. Pan jawara ge ya balangahna ning. Kan ari jawara mah tukang silat manggannya begitu ngalangkung beurit teh geuningan beurit Mun. langsung lep geuningan Dahar beuritna. Nuhun lepkeun. Jiga nama Di kitu emang. kampung urang Mang Sawi. Aya ngadangu ceritana mah Ah kurang asap juga. baunganna mah kudu dipeuyeum deui eta teh. Nu asap deui. Jadi kedahna kumaha tah? Aing ngadangu abdinya, abdi ngadangu mah saur misalnya. Hoyong caket sareng Mang Sawi mah usahakeun we amang gaduh acis tiis teh. Ah ya artis mah. Tah, saurna anjeunna setiap ternak sareng jamin teh paribasa gaduh acis tiis teh. Ah sok kitu wae Mang Sawi mah. Laras teh gan. Geus cobian we hege pamih pendak deui. Tapi mana naon? Moal insyaallah malah naon. Jadi talukan teh ku atis tiis. Muhun. Oh, jantan gan kedahna meureun atis teh dilebetkeun kana es. Sanes lepas sanes kitu. Nah, Jadi kumaha? maksudna teh gaduh acis tiis teh gaduh acis anu teu kaango. Teu kabalanjakeun ku anjeunna diukeun kan ku sabab naon ku sabab anjeunna teh aya kata-kata nu sanes tadi mah bade nambut acis beneran kan cuma dirumuskeun jadi gaduh acis tiis teh tah supaya supados enak. Abin telepon Ah, sanes kitu. Poho Nah, pokoknya mungkin kami ponak di Mang Sawi gitu we gampang masalah bakal insyaallah rengse. Pasti aku abdi ah. Muhun. Kerjaan kitu nya ame aman ikalan abdi. Muhun di udag-udag we. Siap. Bisa di mah abdi. Abdi bingung, Bang. Ada abotnya. Iya kamari ninga ku jamu kana suku para kabur di lain main hampura. Aduh, kumaha tuh? Cuma boga yang dikieu ka Bang, tah. Siapkan Teu nyamun aing mantan jawara baheula sia. Terang, Bang. Sebar Mang Eli. Aing sebar Mang. Ulah ayo ti bitnis ayo. Kurang ngajar ting. Naon eta? Acis tiis. Nah, Bener ieu teh. Tido teh. Tido. Tah, ieu bener. Hayang aman mah, eta mah maneh diwalat es bakal aman eta mah kurang. tos. Nah, eta meureun kitu Mang. Heeh nya. Ieu Ridho teh. Tido. Oh, geus nya. Salaman lah. Amang rek balik lah heuh. Ujung dagang di es anu selaku. Lumayan aing. Tapi Mang duit 50.000 mah ageun teuing sor abdi mah. Mang Sawi mah duit gocengnya pasti ditampingan 50.000 mah. Daripada ka Mang Sawi nih kayak di ka abdi kan. Udah gua kan antos we. Aduh. Jadi temen oke Mang ka abdi we meureun ditahan acis kuat Mang Sawi na abdi di talian. Meureun abdi meunang tah. Sampean teh. Aduh. Hatur nuhun ah. Ya tuh mangga. Hatur nuhun pisan teh. Alhamdulillah nama sarangan saya meureun mudah-mudahan payuna. Waalaikumsalam. Ah. Oh, nyata barudak teh. Wah, kebenaran nih adi dia. Mang, terus mana eta? Lain ieu sugan aya di simpenan rek yang ka dokter ieu lah. Eta mah kunaon? Muliang eta Muliang? waktu ka mantri sugan lah. Aduh. Sugan we mah sugan. Ieu naon ieu? Teuing teh ting cai naon di dan ieu. Butuh sabaraha kisah. Sa ieu we lah. Aduh, abi hawatos Cukup ke ka mantri aduh. Ai ka mantri mah biasana sok mirah, Mang. Hah, kumaha we mah. Kamihan 12.000 nya. Aduh 12.000 cukup teh teh nya. Etap atuh sakitu mah langkung oge. Nuhun atuh nya. Eta si bener tadi cauna mah. Di wae. Tapi Mang nya dipasikeun deui bareng. Nuhun. Makasih yang ada mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paru Pak ieu mah nya. Tadi dengan duit tiis, pas saya jadi duit tiis. Enak. Aduh. Mang. Ade menang cowok. Cager, Mang. Alhamdulillah. Di mana cowok? Nembeda yang masihan. Waduh. Di wargi gitu. Ngilik atuh kamu. Mohon amang bade nya cau ya. Ah, mah atuh nunah. Abi kana ngalangkung ka dia, ya amang itu di dia bari Oh. ningali cowok. Alhamdulillah mang di duit teh dibaca naon buka pecel paket. Cau mah. Ieu lampeneng. Sampai nih. Mohon. Nya kitu Enak, ieu. enak atuh raoseun. Tadi dianggo mah di Wah. sana kanggo kolekkeun ka ditu. Ah, moal mangga atuh nuhun pisan. Mangga atuh. Nya abdi bari teras bari engal-engal ieu teh. Mangga. Mangga. Kali eta acingan mah buntung gitu nih. Nyetara rajutan gitu. Mun abdi geuda buntung. Duh, parupa.
si Nagung lumayan nih cau ya dan si neneng ngolek. Duh, kemana si Ate jam sakit acan mulang kene. Terus ini mari ngerangkeun ari kieu teh. Duh, si Ate kemana nya? Langsung di acan weekend nih. Duh. Amang. Ninggal si Aa teh nya. Ya amananya. Mohon. Nya, Bari teh dikiru sareng Amang meuje nongkrong di panongkrongan tas duit itu. teu acan nya eta. Apa? Nya ka mana atunya? Duka tah matak naroskeun ka Amang ge dua ka mana. Ladan ku Amang ayeuna teh nya. Oh, nya tuh. Katan Amang balanya ka warung. Nya, Nah kitu nya. nya. Partoskeun ya cenah Uwi. Ngomong. Nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aa. Ai naon ngomongnya ka dieu? Aya priyogi sakrap. Oh, nya tuh kalebet Sok mangga cara-cara. Tahu ya, Neng Iya, kadang cara. Neng lah juga nu bimbang gitu nih. Nya nyata si Ate acan Uwi ya teh. Kemana? Duka nyata tadi ge teruskeun kasih Amang tukang es. Tuju bade di pelarian. Oh, Ria asa bade ka mana ieu teh? Ini asa ringkir nya nyanak tas segala. mau kemana-mana ya mah. Ah, teh ka dieu teh aya maksad, Neng. Abah de nyarios. Sebenarnya mah teh resep ka neneng di payun patulak di sawah nanglayangan oge. Nya ieu mah bade ditampi mangga, henteu ge teu naon nu penting mah terus ngungkapkeun perasaan AA gitu. Ah, masuk itu tong deureuy atuh Bener amat heureuy nya. Serius? nya nya. Nya. Oh, nya atuh ari kitu mah. Sabenerna mah sami dah neneng ge gaduh perasaan ka teh di pas hendak anu di sawah terus dicarioskeun ka Oh bener Neng. nya.
Oh nya neng ate sekentenan ayeuna teh bade pamit Bade pamit ke mana? bade ka kota. Inaha make bade ke kota? Ini ada kumaha tuh udah mangkat ayeuna. Meureun kumaha? Ini ada kumaha deui atuh udah mangkat ayeuna. Neng tong sedih dah. Aga tuh bakal aya uwihna bakal uwih deui. Nya atuh da kumaha deui meureunan. Nya ayeuna mah coba teh sungi bade mangkat ya ayeuna. Repal bisi ngantosna. Oh, nya atuh. Nya. Hati-hati nya. Nya. Jaga perasaan Aa ka nenengnya. Duh, nambah bunga, sedih euy. Ya teh leres teh nya. Gaduh perasaan ka neneng. Gan we atuh leres. Ngeunah di lemur mahnya tiis manapun ketangkalan deui nikmat-nikmat hirup di lemur tiga kieu geus si dodong dong dodong main ka mana kade si dodong ye euy coba yang nyaho meunang teh cenah kamari teh unur-unur dong katanya dong mana unur-unur teh Meunang kabari. oh nah make teu meunang Teuing teu bijil-bijil. coba mana eta ngondangna kumaha unur-unur Urang mah kieu unur-unuran menta uyah sabatoh. Itu nya salah atuh kumaha tuh? entong dipenta uyahna batur oge butuheun uyah mah meureunnan mun erek mah kieu tah unur-unuran keluar sakedeung gitu tah pas begitu nongol tewah ku maneh kumisna atuh kitu mah heueuh salah Paingan. jadi itu menangnya Henteu. gagal atuh ieu mah kita satunya euy Kita tukang es ya atuh. Hah? Tukang es, tukang es kamari jeung saha jeung tukang es. kamari oge geus we atuh eta lah Tah, sorana. heuh tah guruan Bang, euy. ieu guruan Tadi Bang. emang kade mang kade lah Ada Gang. alhamdulillah Kenalan di teh. lain ya bejana kamari cenah neangan unur-unur Heeh, nang unur kamari teh teh dirinya diuk nah. heg lah Oh. Genah ngaranna menangnya Teu meunang kan kamari teh unur teh hese. nah kieu urang teh kamari teh nitah kasih dodong teh dong kita pangneangan unur ilu sigelah cukup ilu sige begitu menang cenah Teu meunang hese teh keluar-luar, geus naon geus ngalagam kitu. Ngalagam? Hese. Oh, geus nembang. Wah, hese pokona mah coba kamari. kumaha ngalagam kumaha teh Kayak Penasaran? ieu ngalagamna teh ieu. Unur, kumahanya kamari teh pohonya euy. Ngalagamna teh kayak mapo poho kamari ngalagamna teh poho da gancang pohoan bae tukang es mah. oh sok coba kumaha Pan intinya lah mukusan teh paraena mah esna di bajuan beda gitu gitu? kayak. Heeh. mak bisa poho gitu mang mana lin ini aholin kamari ini kumaha bejan coba Tan Saraki Ahmad Dani. Ahmad. Heeh. Ki Ahmad anu ajengan teh. Heeh, eta. Oh, eta oki coba atuh mah Ki sok Ahmad ieu. kumaha Unuran gitunya. Heeh. Menta uyah sabato. aduh hade dek ah Eta tulis mah unur-unuran menta uyah sabato. Neng takurna gitu ku ujang teh. amang ngeunaheun geuneu mang bisaan Kan amang masuk di ugurapan dagang es mah kudu lepas sora teh. oh sorak teh Kudu lepas jadi karengeueun. Anu keur mani langsung keur mani keluar. Pan ngaruh sora amang. eta Rek deui. pamikatna kitu Rek deui. sakali deui lah Unur-unuran menta uyah sabatok eta unur
unur-unuran menta uyah sabato. Aduh, pelem bener. Pelem mah teu sangka. Ya, ngeunahnya. Tah masalahna unur-unurna beunang teu. Teu meunang eta unur-unur teh. Sakit ngeunahna eta. Tah kudu kumaha nya yeuh, yang ngala unur-unur kudu beunang yeuh, uyahna kudu biji yeuh. Ganti tong ku uyah mang. Kunaon tah? Tong dipenta uyahna. Jang? Tong dipenta uyah. Kunaon atuh ngala unur-unur ya meh meunang yeuh. Tah, di urang yeuh. Oh, duaan. Jang, Nah, make ngaroboh di dieu deh nyata dipegat ieu teh cenah. Kamari ngara unur-unur pan. Ayo atuh urang dagang deui ah. Yuk. Maksud dia ketinggalan orang Sok ngobrol duaan jang. dagang teh. Adi urang ge disaeur ngalagu kitu mah. Aduh, ngalatam kitu mah. Ngalagang naon mah? Unur-unur. Coba kumaha? Ah itu urang mah pasti bisa terus mah. Dia jang lompatan ku akangnya yeuh. Dengekeun. Kok sing deukeut. Unur-unuran menta uyah sabatok. Tah kitu jang. Pelem perut mana teu bisa. Dah Kang urang mah. Coba sekali lah yang nyahoye amang ya. Unur-unuran menta uyah. Gas. Mau balik. Kurang Tengenaheun. Bener kan teu geunaheunnya. Tengenaheun. Jauh suara teh. Jauh bener jang sama. Tadi guguran Kudu na- seemer tadi guguran Eta teh tapi diguyur ti luhur. Jadi hebat eta. Kuduna mah bisa jang jika lanceuk tah Orang gitu. diajar we Kang lah diajar. Heeh. Ayo tuh Kang urang dagang es ah. masuk heula we atau mah teu geuna itu tuh yang Eta ayo, gitu. Ayo dagang teh. Heeh sik lah, sing lancar we nya. Tah ini mah kitu lah mang atuh sakali dah lah nya. Tapi geuna ieu lo lokasi ya tuh Meunahkeun nya ta. Adem. dan ayam Mata- gitu. Sok istri di dieu we. Meunahkeun da kieu tempatna. Ah di lumur pan kieu mang suasanana. Adenge suara angin. Nah eta Naon susukan. Singgolontor. Nikmat deui atuh dan oh udah naon hutan deui. mata leungitnya. Poho mang lindungnya poho keur kieu mah mun bisa mah sekali deui lah pangneangankeun nya engke nya Siap. sing meunang lah teu bae tilu ge Terus harus sekarang sana Kang ya. ka mana Jang. Bade ka Mang Ican heula nya tah. oh Yang warang siapa ieu, tuh? mangga, mangga. siap mangnya nuhun mangnya aduh kejang kumaha tuh kalah cenah si amang ulah nya sugan we atuh meunang tah ku kawihanana teh urang ge geuning ngeunaheun sugan atuh unur mundur begitu tah nya Mundur heuh lah kieuan tah. heuh tah gitu Wah, segar aduh. Kuna orang jadi kia namanya aja jadi tiis kia aduh. Benar ya mah. Hirup teh kudu ya euy. Kudu jadi jemaah bener ya mah. Kita segar kia ya mah. Kau ngaji jeung barudak deui ayeuna mah. Sesuai anu marek kesarangan ah. Aing ngawabukeun lapar euy aing ah. Jangan calincing ah sugan aya aing ah. Alhamdulillah itu namihan deui. Undur-undur teh ngan ieu ciga laling aslinya. Wong. Mang Ican. Terus di mana Mang Ican? Biasa tos kai SKCai. Oh, mohon. eta naon? Itu unur-unur Mang Ican. Naon mamun. Mohon kanggo mameun ngan dijantenkeun landong gitu. Saur namanya. Saur sepuh kapungkur, unur-unur ieu teh tiasa dijantenkeun landong. Landong lebetan. Anu 9. Bih Mang Icang hoyong mah mah. Alim. Bade juga? Alim. Iya, abdi mah teh wantun pami sanes kanggo landong wae mah gitu. Di calon teh di kumaha? Di kilo. Ai di kilo mah tiasa ngan meureun saha nu bade meserna di kilo mah. Bong teh 1 kilo 1 jutanya. Kedah nama pami seueur mah pasti langkungan ti 1 juta. 1 triliun ge tiasa ajeng gitu. Kebayar 1 kilo sakumahanya satasik ageung moal teh. Bangun nama gitu sakeresek ageung. Mang Icang yeuh bade di ical mah aku Mang Icang yeuh ditabiskeun ka sanes. Abi kengeng 5. 5 berarti 5 sabaraeun. Pami imat langkung Mang Icang bade di icang sabar hal. Lamun hijina 10.000 berarti teh 50.000-an. Perkawis unur-unur tina hargina nya pami hijina 10.000 mah rada abot dicalna. Pasti nu meserna ge rada kirang wantuneun. Paling 200. 200 kumaha?
200 perak 200 perak Heeh. atau 200 perak kan mending kena ku abdi di emam atuh ieu undur-undur mah sabaraha tuh kira-kira 2.000 sedang 2.000 pami 2.000 mas sedeng Mang Icang 10.000-an ieu teh 5 10 ribuan Heeh. lumayan tah kanggo Mang Icang tapi sahanya nu hoyongan ieu urang cobian atuh urang ieu kana urang sana kala bari ditawurkeun ieu ku Mang Icang mana tuh abdi dilebatkeun nya kana wadahna ieu lebatkeun beli Icang yang 5 ieu teh eta wadunan ih gila gitu ih wah nanaon kang Landung mah komo nu sanes mah cacing nih di maman tapi yuk omatnya kayak yang dicanak bawa lompat tong di bawah lompat maksud abdi siber sanes bisiber kenaon bisa ngaberatan nya ini Mang Icang Icang dia bisa pae kan aya da kayak di mam meureun Mangga. Oke tah leres Mang Icang bari ditawurkeun ka sanes ya urang tradisional sugan we aya anu ieu lumayan anu jajan leres pamit piro gede mah tuh abdi seueur keneh di dieu saung ya iya teh rumah nanya ieu teh rumahna ada ieu perumahan Indah Permai nu ieu Cimareme mohon mangga tuh sok kayaknya mangga parupa Mang Icang aing beuteung lapar aing mana calincing teh deui aing calincing teh mana aing aing tah ning aya hileudana calincingna teh nu ieu tah mau halus calincing teh ngeunaheun bari nyarane rambut aing ngeunaheun aing inget keur baheula aing keur leutik ge jeung kalau tengah tenan calincing ayeuna geus 30 tahun karek ngadahardeun nu kieu calincing urang asaan coba tapi anggar calincing teh baheula haseum we eueuh amis-amisna teu karasa ngadahar jim haseum aing haseum tapi pedo aing Angus aing nyaana masih nuke mangis seum tapi hayang deui asem tapi dilebok da ngeunah bisa Kebalik si Dodong mah kita neangan ieu teh teu meunang di tugan we atuh lah meunang eta tukang eta teh tukang es halus ngawihna mah euy ieu sah unuran melak jauh lain kitu bodoh ya pokoknya si mana Geus ngadang calincing haseum calincing anu kitu di daharan atuh jukut yang kelenci tapi ngeunah sieu pedo sih kitu teh mah komun keur haus atau lapar mah kadaharan baheula atuh teh kan gitu bener inget jeung bapak urang atuh ih ngeunah gitu lain bohong urang ge baheula mun sok keur ngariet jeung bapak urang ngariet ngalah calincing ada dahar kurang ti calincingna teh ubar itu ubar darah tinggi gitu teh bae ubar beunghar ya bisa wae sih mengalah cing loba jual we kamu satarunton an kieu mah teh urang teh euy nanti boga penyakit ieu sakit naon di jeroan mah terus ku urang teh kita neangan unur pas didinya mah pas asli da pas teh urang teh bete pagi jeung Mang Daye tinggal unur terus urang teh dijual kan yakin urang teu meunang maneh mana unur-unurna temenang urang mau ngalah komisi we ngalah komisi teh maksudna Mang Daye meunang di tapang mana ningali aya ieu tah ieu sugan ieu ubareun menya kadang kontan kan aduh jadinya mah deh kan tong dianyuk transfer lah ngalana ge urang teh boga teu mawar sajam menang hiji sok ieu aya 5 jam ngalana ge hese sabaraha heun 50.000 meuni kumaha mah euy ngalana ge atuh perjuangan sajam sakali sok sajam hiji ngalana ge bayarlah kek bayarlah aya unur nu baheula mah pandeet jero unuran wah belah jang ubar lah sok lah mana nu pohula pembuktian baradag tuh oh bener euy
Siap lah. Naik 50.000. Heeh, kan bae lah. Yang obat urang meuli Rek na. kontak di anjuk we sok 7 poin ah. Gimana ka imah tuh lah. Ka imah. Teu mah duit urang mah. Tuh, gak Dealnya. Dia heeh kan bae. Heeh. 50.000 oke datang ke imah nya. Siap ya kurang ya di ya nya. Tadi mah heula ya. Imah anyuknya. Tadi mah nganyuk. Oke lah, ieu nama. Aina kemana Aina? Nah, rek udah girig-girig. Gara-gara ini lah, itu lah. Ini lah. Ada tong serangan di dia. Moah mah. Misi loba lagi. Bahaya gitu malah. Obat nyamuk ya. Alhamdulillah ngeunang oge ya. Ese ini tah si dadong mah. Tah muli ditah neangan unur-unur ah. Alhamdulillah.